lantaran hebatan hees puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung bentak gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae. Terus datang ke lohor nonton TV dan dadak asar atawa aki-aki ai nonton TV benteng ngan cicing di hareupeun jalan ai leungeun we nyekelantas bae ai mata kasih embablon bah. Wa taqdilana bi ajami ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae. Urusan ganjarana aing nu bakal mereka sia wa ana ajzidi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah hayalnya pokona mah sia mah puasa bae tah mah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajeun hees bage subuh hudang maghrib no problem. Waduh asana hees kabeh mah. Lantaran hebatan hees puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung bentak modelan kene ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di kita hees ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun tah asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees. Aduh tak iya dibandingkan jeung hudang hebatan kene hees barep pada subuh hudang zohor teu make salat rawatib acan sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba'a teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam ya waalaikum gua lepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asri Allahu akbar waalaikum brak deui hees hudang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak dage nya mah embung gelas leutik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae. Terus datang ke lohor nonton TV dan dadak asar atawa aki-aki ai nonton TV benteng ngan cicing di hareupeun jalan ai leungeun we nyekelantas bae ai mata kasih embablon bah. Eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok ento. Cilong nu kitu nu neuleukeun paling nyekal nya mah leuwih parah tah perbandingkeun sing hade urang puasa urang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jangan aki-aki bae nu pasti jasa mau datang ke Ramadan hareup kitu bae lah geus geus cenah mah geus nyawa tamat nyaho teu Ramadan ge yeuh kabur dikubur kudu boga perasaan kos kitu mun boga perasaan aing asana panjang keneh umur panjang keneh bloon teh aki-aki tambahan bloon bin goblok teh aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh dek nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka incu Quran di mana Quran saha Quran aki nu kamari teh di luhur kamari teh dijual sial teh incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh siapkeun Quran lah cenah kiai geus teu bisa majahat geus teu kadeuleuh kayak kaca cenah tuh geus teu bisa hese balelol deuleukeun Quran teh kudu dibaca buka deuleukeun beres kayak aya incu bah malik bah paingan hese dibacana tuh malik ieu sawa inget maca koran teh budak ya kana bebeja ka babaturanana ka anak magari rame jasa kunaon
mobil dibalik kabeh mana cek ijuran dibalik salah maca mereka dan koran anu dibalik kolot baheula mah kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang dek datang lurah teu nyaho eta lurah atuh biasa bae orang pajar hansip biasa bae. Dek datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana teu nyaho atuh biasa bae malah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati keagungan bupati moal disambut atuh. Kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae. Tapi lamun nyaho wow ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyana nanya ieu nu saha tanah ukur mantap jasa ya beli geus ku sia ai bapak aing mah teu deuk sit doang bos bloon di mana kos ge mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat. Jadi urang ngahormati ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan, perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi, jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Bupati teh lain urusan aing teh urusan PJ teh mah urusan PJKA kareta tuh PJKA mah. Urusan PU tah ieu PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati na nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancen kieu harenges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak teu boga duit minta ka dokter ka aing pan mentanya teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye waalaikumsalam kudah nih ragang tuh di mana tuh di nu sambungan teh kieu atuh pan bebeja ka dieu benta jang meuli eta jang sakete ya atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit sakit aju pedalna rusak yo ngan teu ngendong doang di mah atuh kaing ngabejaan ge kos gitu. Terpercaya didatangkan ku aing jelema tah ditengetkeun dicekal ieu sia orang mana orang anu ieu sia orang anu lain saurang kalamun itu terpercaya beusi bupati terpercaya tah rakyat sia tah bego beureuh deula atuh nyana ti loka jalan apa ka mana sih leuleumpanganna ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan rakyat leutik ieu nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jangan ngaji ka dieu teh ngaguli di deul ieu kiai bengkak saya nggak ngaji-ngaji cenah ieu emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing ngaju gerget ke bupati na sial teh bupati ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya anak kabehan ih tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat elu sok urus politik ekonomi budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar urang ngahormat ka nyana sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantep bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah tetep bae unggul bae menang satan unggul kana Allah
lawan ku sia Bung Karno moal bisa kajen kuku mah ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicerita gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto baguskeun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae ini aduh Haji Pudoli asup Golkar deh nah beres dosa cek Pudoli ente aing mah duitna doang hakur doan yang Haji Pendi lah teu bareres nah iya sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka berarti lain lalawara nah urang mah pokona sambut Ramadan bakal dicaritakeun minggu hareup jadi bakal syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan sial jasa aing ngabesan ya coba nyana beratan ke Ramadan tak beratan ke ngabesan coba aja iya cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga kunga hormat na matang bunga di papag Ramadan haram ka neraka mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa dek datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan paeh 5 poe di sorga nah maningan paeh ta memeh Ramadan maningan datang ka Ramadan cak aja pede puyeng aing ngeukeun asana model nu kolot mending paeh paeh lah cak nyanda lah geus teu puasa tapi sorga kan mantep. Aduh, tetep atuh paeh majanu Allah yuhyi wa yumiit. Eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan tanyakeunlah ka diri urang. Ai aing si bunga tante deuk datang Ramadan. Jabongan awak sia mah ku tolol-tolol teuing. Eueuh bunga teh sia lapar cakeuna. Nyawa sorangan pun beteng teh teu kuat asal datang ke jam 11 bae hajun rapat beteng ju batak kiceup eta di dinyana doang taing mah teh nu teu kuat teh tah aduh mangkali keistimewaan puasa mah makin lapar makin bude ganjaranna makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana jadi kudu karasa lapar aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kos teu puasa kan ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat angkat leungeun kunaon aing puasa teu kuat ya saya pulpen kudu alana tama lain puasa gering tama tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambean malaikat pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid malaikat raqib belah katuhu malaikat atid belah kenca mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid tugasnya nuliskan raqib nuliskan nu bagus-bagus atid nuliskan nu goreng-goreng guys padanya hoto mah ieu mah aya satu pertanyaan
Ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa depan tamat teka denge teka carita. Urang mun ditanya kos gitu mal bisa jawab. Nyahonya. Jadi nu diomong nu ditulis we pagawean nyata jeung omongan. Nah, nu zikir khofi aulia para aulia Allah, para sholihin, pan nama di jero hate. Cicing besungut nama balem matana kadang perem tapi kan jero hatena zikir ka Gusti Allah tah eta tak katulis tante ku malaikat tah eta lalu jadi permasalahan cek saulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat cek saulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat hate urang teh teh kajem teuing teu ngomong sungut kaambe ku malaikat mun Quran kaambe Quran mun sholawat kaambe sholawat mun zikir kaambe zikir niatan ge di jero hate mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat mun niatan maling hangru dan malaikat hangru amat deh. Nah Ki Haji boga SMS-an jeung jahe wow pahit ya mah pahit cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot kaambe taku malaikat hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat nu mantak kurang kumaha kiai ilmuna hebat jasa mun nyaritakeun tafsir nyaritakeun hadis usul fikih wow hebat jasa alatna luar biasa tapi teu ngeunaheun didengekeunana kunaon eta kaambe ku malaikat lain ngaji golkar cak malaikat bau golkar bau PDI jerona, bau PKB jerona, bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan kaambe jitu ngajina tetap teu geunaheun ka degena sebab niatana lain deuk ka Allah lempengkeun bukakeun hate bersihan bulat dikawuhkeun pertama diri aing nu deuk ka Allah dua batur deuk laluturkeun deuk los pokona mah iman ka Allah bae cek malaikat ieu mah seungit ya mesengit ya beda ya waduh barang dibere ku bupati rada bau ya rada bau waduh pilpres gede berena bau bentak ya bau bentak geus menang can pod bau ya ya waduh bedak dilarang kali mah ulah main duit cilaka tuh main duit terus bae urang kuari teu nyaho kan kok ican turun-turun cenah duit aya teh kieu nu ngomong kitu belum teh kiai masyarakat baca ngomong kiai dan kiai pancen biasana geus rada hanet ieu mah eueuh antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah ieu borgol langsung ieu mah kudu geus pilihan nurani tuh kontak sih hade hati-hati ieu sebuah negara wah dipuasakan negara mantap ya nya nah ieu hate urang kaambe ku malaikat mantak seringkeun tafakkur ka Gusti Allah beusi salah loyog hate hayang mulya hayang agung hayang macem-macem di luar lillahi ta'ala kaambeuna lain deui ge ku malaikat asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidatonya di langit wahai para malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna nu mana tuh oh eta oh nu sok babarengan jeung bupati iya tah oh nu sok kampanye teh iya betul iya tah hangru ka ambeuna malaikat ge di ditu pidato deh ulah didareuketan budak teh mah hangru bau bentek malaikat pidato tapi lamun bagus we para malaikat itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit wae kamu niatanana bagus Quran kaambe Quran sholawat kaambe sholawat zikir kaambe zikir niatan bagus kaambe ku malaikat niatan goreng kaambe ku hati mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia deuk dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha
engke kapangis ya jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho. Ayo orang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah. Aduh, luya gloyog hate urang. Ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan. Geus lah nu geus mah. Gusti nu geus bangeus wae teh lah hampura Gusti. Ih, tuh aing ngampura. Emang aing tetangga sia. Emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura. Aing mah ngahampura aing mah pangeran. Dosa sia gede ge dihampura bae. Geus atuh abdi deuk ngelempeng-lempeng diri yeuh deuk nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari keneh hate urang bukakeun lempengkeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه wallahu azizun dzuntiqam. Allahu a'lamu bimuradihi. Eling-eling ngagekang badang imankeun ya ladina kabala taqtulu aja mataini sirakabe asaida ing buronat ale utawi sirakabe iku pirang-pirang kang yara muhrimuna tegese kang yaram gabe biajin kalawan haji umratin adawa umrah. Wa man qatala ulan utesa pamaniku matani amanu ing said minggu maledad saking zakabe mutamidan ale ma fajazaun maka iku walas bitanwini kalawan tanwin waraf umma ba'du waraf ima ba'du la dan dopakeun barang kang tetep ing dalam sausana jazaun ay fa'alaihi jazaun tegese maka iku tetep ing atase manut dewa walas wa utawi jaza mithlu ma qatalaikum pamane barang kang mateni wong minan na'ami ladatu saking ingon-ingon ae sibi tegese umpamane jaza sibi tegese umpamane ma qatala bil khulqati dalam kedadeane pikiratin lan ikut tetep dalam gerawa pikiratan lan megarat suwiji mabi dapati jazaun kalam dan dapatekeun lapat jazaun fajazaa'u misli ma qatala minan na'am yakumu kang hukuman bi kalawan abil miti tege kalawan umpama rajulan isabong lanang roro zawa adin kang anduene karone adil mingkum ing siragabe
lauma fatonatun iku tetep gadua rajulani utawi kapinteran yumayyizani kang ngabedakeun ya karunia rajulaini biha kalawan fatona isbal asya ibing kang leuwih nyarupa-nyarupane pirang-pirang perkara bi kalawan misli Qad agama Ibnu Abbas dan teman ngahukuman sapa Imam Ibnu Abbas wa Umarul lan ki Umar wa Aliun lan ki Ali inna amating dalam hewan na'amah atawa nu'amah manuk suari bibadanatin galawan onta wa Ibnu Abbas dan wis ngahukuman sapa Imam Amdas wa Abu Ubaidah lan ki Abu Ubaidah fi baqaril wasing dalam satu gesit wa imari lan imar washi Ibaqaratin galawan sapi wa Ibnu Umar lan wis ngahukuman sapa Imam Ibnu Umar wa Ibnu Ablan Imam Ibnu Afil Dhabi ing dalam kidang bisatin galawan wedus wa agama biha Ibnu Abbas dan wis ngahukuman biha galawan saat sapa Ibnu Abbas Umar lan Umar wa giru malan liagan Ibnu Abbas dan Umar bil amami ing dalam manuk dara illa annahu kana zatu anam yasbawa iku nyarupani amama ing syad bil abi ing dalam minume hadian al hadialun iku dadihal min jazaun saking lapat jazaun baligol kabati kang negakeun ing Ka'bah ae ablugut tegese negakeun ya si wong bi kalawan hadiah Al-haram ing tanah haram ayat bau makan melezi wong bing dalam hadian ayat sodakulan ga sodaka ya wong bi kalawan adan ala masakin ing atas pirang-pirang kang miskin haram wala yajuzulan warawan lang ayat bapayan tanyo melayasi wong ayat suka na sekira-kiraan ayat si wong atau ing dalam panggonan tinemu ya si wong wa nasbulan utawi nasabe atawa nasbulan utawi nasabe lapada dian itu na'dan iku ganana ya nasbi iku na'dan dari na'ad lima goblau kade barangkang tetap ing dalam sadurungi hadian wa in udipa lan lamun wa in udipa lan sadan dapatkan ya hadian liana idapat tahu labjatun kena zatun idapat labada dan ikul idapat labziyah la tufidu kang aramai dakan idapat dari banding dari pa ilam yakun maka lamun orang anak-anak lisaidi ku tetap kada barana pamitun umpama minan nami kang tetap saking ngan kalau usbur gaya piit wajarilan walang palai kimatu magi ku tetap kata songgo regane ajarat wa ilaihi kafaratun adai ku tetapi kata siman udai kafarat gairul jasa kang salian wa walas wa in wajadahu lan sanjan nemu ya siwang uing jasa ya utawi ya kafarat tamu miskin iku wa panganan ing birang-birang miskin min galibi kutil balade saking galibi papanganan negara bingung nutu marawa kita manaon jana ya kiamat Kalau kita bapak boga pegawaian, bukan sararia tu mondok atuh. Ginain ban mondok batu, nilai kita lebih indah tibatan nilai artis, masya Allah, nikmat, nilai kitab teh nikmat. Kau mau seperti kadelu mah, dipaksa-paksa. Masya Allah, minggu bikutil balad saking kali bikutil balad ma yuzawi kimat al-jaza. Ing barang kang mabadan ya maing regane wa walasi kuli miskinin mudun iku tetep kada saban-saban kang miskin utai samud pikir atin lan ing dalam kirat suci bi dapat kafarah kalawan dan idabatan kapan kafarah lima badal kada barang kang tetep ing dalam susana kafarah wa yalil bayan lan utawi dapat iku maidakan kada bayan alai aduna dawai iku tetep ing atas zaman utawi adlu mitidalik itu umpamane babandingkan umpamane mangkono dari ta'am siam maning puasa sumugang puasa si wong wing siam an gulimudin yauman saking saban-saban dina ing sadina wa in wajadahu lan sanajan nemu ya si man si wong ing jaza wajib dzalika maka wajib dzalika mangkono jaza alaihi ngatasman wa in wajadahu lan lamun nemu yasiman ing jaza
wajib dzalika maka wajib dzalika mengkono jaza ingat zaman liazu qadrapun yen nyicipi zaman wa ba'al amri ing abot babal azqala jazai amri jaza abot babal za perkara mana ladzi fa'ala kang migawe zaman ing ladzi afallah ampura zaballah mazara bazaking barang kang jingin yama wa man ada ilaila jazabaman iku liwat zaman ilai maring jazabaman iku liwat zaman ilai maring qatlul qatus said bayantagimullahu minhu maganyik zazaballah zaking man wallahu azizun anu de Allah iku kang maha gagah libun ala amri tur kang ngalingat da saberkarane Allah zuntiqom kang anduene nyiksa miman aso zaking wong kang nyulane nikmat ing Allah lana wa ulika biqadlilan dan lilakan biqadlika lawan madain yang suhail mutamidan alai ma'ama fi mazukira yang dalam barang kang dan tutur yang opal kota'u kalau luputan opal kota'u kalau luputan lamun kamari nyeritakeun masalah cobaan ke ahli-ahli Mekah khususna ahli Madinah yakni orang Arab. Ina masalah mengenai buburon sebab ahlina jeung karesepna hingga jadi pagawean jadi ma'isyah. Wari dituluykeun ketika ihram. Aya larangan ketika ihram nu leuwih berat lantaran orang-orang Arab teh ku hobi-hobina ngalah hewan ngabuburon sehingga teu aya waktuna beurang jeung peuting teh ngalahan hewan bae. Setelah Kangjeng Nabi ngainstruksikeun haji ketika ihram aya larangan-larangan ieu ayatna ieu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai jelema-jelema nu iman alladzina amanu ay mukminun mukminat para mukminin para mukminat urang mana bae rek urang Arab rek urang non Arab Indonesia, Malaysia, talankum nabai mukminin mukminat kade wa antum murum ketika anjeun ihram teh la taqtulus sayda ulah ngabunuh hewan-hewan buronan teu meunang keur ihram. Nanti keur ihram aya larangan hiji teu meunang make pakaian anu ngaput. Mun urang keur ihram kemudian maka pakaian nu ngaput ngahaja fidyah. Kedua teu meunang nutupan sirah. Mun urang nutupan sirah ngahaja fidyah. Teu meunang ngaguntingan kuku. Mun urang ngaguntingan kuku hiji saleter dua leter tilu embe hiji. Larangan keur ihram. Itu kene teu meunang ngagunting atawa nyabut buuk mun hiji saleter dua leter tilu embe hiji. Loba larangan-larangan. Teu meunang make sesengitan orang keur ihram nailah kena fidyah. Itulah keur ihram mah teu meunang nya make sesengitan kecuali darurat. Kayak ning orang puyeng kemudian make minyak angin depan sengit eta menteunana. Tak itulah diantarana deui sajabat hiji bajeng muqaddimah jima teu meunang keur ihram mah oge ngabuburon teu meunang. Jadi keur ihram ngala uncal, keur ihram ngala embe kaleuweung ngala onta imar teu meunang. Ieu nu matak dicaritakeun teh lantaran ieu kahobi urang Arab. Ari nyaritakeun kitu ngabuburon di Indonesia mah emang urang Indonesia mah tresepkeun. Nu mantak cek urang Indonesia ai keur ihram sih ngabuburon nya heran ja moal meureunanan.
cek orang Indonesia lantaran di iman aja tuh tilo moal ibu orang Arab pan baheula karsepna kahobina sehingga jadi ma'isyah mantak dilarang ke ihram teu meunang ngabunuh teu meunang kecuali nu lima nu diihtilafkeun antara para mazhab khamsu sawabiq la junaha lil muhrim yuqtal nu lima binatang nu ngarusak bagi nu ihram henteu naon tah mamaehan nu lima mah komo nu teu keur ihram mah di urang di Mekah ge teh naon komo di urang mana nomor kahiji al-hadatu eta alap-alap nomor kedua hida teh bangsa manuk kitu nu galak teh nomor ketilu hayah yakni hayat teh orai marga obat gitu Pak Roh berit eta mah meunang ku urang tah termasuk bangsa hasarot menang di paehan tah mah hasarot bangsa kalabang bangsa kala nu kos karit cacakan nu ieu ge teu nanaon ku urang di paehan nang ganjaran asal di pareta mah nang ganjaran nya heulang tah hidat teh heulang ku urang ditembak menang ganjaran pae ulah di dahar tapi haram itu kene alap-alap tembak ku urang pae menang ganjaran orang sebab dititah tama-tama dititah di paehan berit paehan masalah berit si ada ulah birit tak macana berit aduh tikus berit paehan itu mah ngarusak tama kos gitu men berit teh ku ari mah geus teh berupa berit deui berupa dasi berit teh make dasi sok ngabolongan nya jasa sarua bae ada yang meninggal Haji Jaya Kampung Gubug jam 9 di Sindang Jaya tolong diumumkan Pak Kiai Haji Jaya Kampung Gubug innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta kos kitu berit bayat alap-alap heulang orai berit eta paehan tah nya nah ngan lamun aya orai parancahan heula mun aya di imah urang aya orai hideung parancahan heula azanan heula azanan Allahu akbar asyhadu an la ulah qobat dari salat salat azanan aja nyana ngaringkel tutupan ge ku urang tutupan ke bakul tah kenao tinggalkeun kadinya deui eueuh berarti jin orai hideung teh kos kitu atawa dibuka aya keneh parancan ku urang ieu mah imah orai lantaran imah mah lain tempat sia orai na ieu aing asa kaganggu memeh ku aing sia di paehan maning indit bae mun sia teu indit wayahna beusi aing maehan sia na ieu ulah nyalakeun aing geus antepkeun tutupan tau tinggalkeun eueuh mun bener jin ila mun aya orai di imah warnana hideung na ieu mah parancan heula azanan heula anakalana jin sing ade pas gitu kene berit teh aya berit asli aya berit azab ti Gusti Allah datang aki-aki mawa kisah biasana teh neuleuan nyana ka sawah aki-aki heula aki-aki mantak eta aki-aki teh sing ade besi raja berit aki-aki itu beneran iya mah henteu sambarangan datang gitu bae berit teh henteu aki-aki heula neuleuan heula nyana ge ja utusan Allah aki-aki teh raja berit nyana teh ngambean heula set ieu pare ieu oh nu bogana ge diambean ku nyana oh ieu mah tilok ngazakat ieu diambean belah dieu bandian da dieu ya mah tah lamun geus mayoritas di dinya teh teu beres ka Gusti Allah tengah zakat teh
atau wajah babanda baik eta dilepaskan berit kadinya nyanana lep eta mah berit eta mah sanajan dipaehan ge loba bae bakalna eueuna ge sorangan ieu bakal lamun ku urang dipaehan dibeulem misalna atawa diprek-prek gering ku paehanana eta berit masih ngade ngan bedana deuleu lamun aya berit kos gitu deuleu mun aya berit lamun ku urang dideuleu tek bae nyana bangun deuleukeun gitu eta eta berarti ulah dipaehan tah mah lain sambarangan berit eta kos gitu sia ada eta mah beda eta mah geus kos kitu bae eta mah asal urang tewak hiji deuleukeun ku urang nyanana gitu lain berarti geus ya maling dikasaokeun swadaekna sia aing sieun heuleuh sia berit teh kos kitu ge eueuh sorangan lamun urang kitu bisa neuleuh di alam eta aya nu teu neuleuh mah teu dibawa pakai kisah dibawa engke nya berangkat deui misalnya ti Karawang ka mana ka Cianjur naik mobil biasanya naik mobil ngobrol biasa juga urang itu lamun nu nyaho di alam nu eta engke nya turun di pasawahan teh di amban heula nya kitu bae sunnatullah ini dikirim berangkat ke Tangerang ke Cikupa terus kesempatan pasar geus teh jauh sawah ieu be aku pabrik kos gitulah berit dipaehan mah masalah teu doraka teu naon ngan eta balantaran keur ngazab sok malik ka urang kos keong sarua bae keur diazab ku Gusti Allah pa kos kitu ya ieu alap-alap helang orai eta mah sunah malah dipaean nya lajuna halil muhrim kitu yuktal dipaean nu 5 teh dosa kanu ke ihram ge komo nu lain nu ihram nya eta lah nu 5 eta mah hasyarat ge hasyarat kurang sunah dipaean hasyarat teh binatang-binatang anu di taneuh nu sok hiburan eta binatang-binatang geus dipaehan masalah ieu keur carita syariat iyalah keur carita syariat nah ieu keur ihram ihram teh sing ade ieu kulantaran kuari mah ieu jadi ngaji manasikna kadang-kadang atuh didadak pan aya santri mah datang ka bab haji diaji beda ku santri mah teu ka Mekah teu naon diaji ke tamat balik deui diaji deui gitu ketika ka Mekah bae tinggal muka doang teu ja puyeng cek janten teh ngaji da puyeng ngan geus pernah diaji kan aya di lembur ngadadak aya jelema hajina haji ifrad pan haji teh tilu aya haji ifrad aya haji tamatu aya haji kiron mun haji ifrad ngaheulakeun ihram haji mandarikeun ihram umroh sapaket haji jeung umroh teh sapaket setiap urang munggah haji kudu jeung ihram pelaksanaanana imah haji heula wa imah ihram lamun haji heula ihram panderi ngaranna ifrad lamun kitu umroh heula kakara haji ngaranna tamatu lamun barengnya haji nya umroh eta adalah kiron kitu bae haji mah mentek teu kaharti lamun Muhammadiyah mah ngeueukeun haji tamatu nyana mah haji teh ifrad bae lantaran Kangjeng Nabi teh ifrad wah pendek pikiran da Muhammadiyah mah ngaulakeun haji tamatu teu sahiji bae lantaran Kangjeng Nabi ketika haji wada teh hajina haji ifrad deuleu atuh dina Bukhari-na aya sahabat bebeja ka Kangjeng ya Rasulullah pan abdi mah ieu deuk umroh bae heula ti heula aju abdi mah deuk buka lantaran abdi mah boga kasakit cak Kangjeng Nabi laharat silahkeun deuk umroh heula mah tuh abdi mah deuk nuturkeun Gusti Rasul bae cek Gusti Rasul Tuhan deuk naon gula mah atuh ihramna ihram haji mah ifrad berarti pan Siti Aisyah di dinya ceurik kunaon Aisyah ceurik aduh cenah kula mah ieu kumaha ieu nggunaon ku kumaha kunaon nanti cenah ieu mangkaning keur ihram aju ieu atuh head si ceurik cek Kangjeng Nabi teh biasa anak Adam awal kudu head aja itu kumaha teruskeun ihramna
ulah jadi masalah. Aju atuh terus suku pula salat, terus ka Muzdalifah, terus ka Mina. Geus bae jadi haji mah teu boga wudu ge boro-boro, teu boga wudu bugu head ge jadi. Munggah haji mah head bae ge jadi, mantak ulah bingung ku babacaan munggah haji mah. Ulah bingung aduh cenah kiai kula mah kumaha ieu. Naon? Untuk bisa babacaan anak head ge meunang. Head maca naon coba head. Ayo sia. Oh cenah ngeunah-ngeunah mah jeung kiai mah dasar teluk babacaan sia mah. Itu masalah. Datang ke Arfah, batur mah istighfar 1000, kulhu 1000, dan baca-baca nu lain deui. Nyana mah datang ke Arfah, salat lohor henteu. Asar ge henteu. Lewat terus. Udang-udang Isya di kamana nih? Oi, Muzdalifah. Oh, Muzdalifah. Ya aing kodo heula. Kodo zuhur, kodo asar. Yuk keur carita. Itu ke Muzdalifah, datang ke Muzdalifah, batur mulung batuk, SD. Ieu budak kuara aja sih. Diudangan mulung batu siang geus aing moal mulung batu aing. Ka mana ya? Ka Mina, ayo ka Mina. Datang ka Mina batur jumrah. SD. Ayo diudangan euy. Sia di kemah ieu eta sih aing mah jumrah. Aing ke bae penting. Jumrahna. Sekaligus aing malah pokona mah penting akobah jeung sakabehna bae geus lah. Isuk pentingna. Eta kos kitu teh jadi teh munggah haji mah babari jasa. Babari jasa munggah haji mah hees bae ge jadi. Tah cak mah hees mantep ya. Atuh. Jadi ulah bingung ku babacaan head bae Siti Aisyah manggaring jadi. Geus beres ye. Ka Mekah. Abdurrahman kakakna Aisyah dipanggil Kangjeng Nabi Abdurrahman. Tah Aisyah teh pantacan umroh, kuari umrohkeun, geus haji heula, beres haji, nyana geus sehat, geus tawaf ifadah, berarti geus suci, tawaf ifadah, sa'i, beres, kuari umroh, Abdurrahman kakana, anterkeun ka ditu, ka Tanaim, anterkeun, balik deui umroh. Jadi haji na Kangjeng Nabi ifrad, Siti Aisyah ge ifrad, sahabat-sahabat anu sejen lolobana tamatu. Cak Kangjeng Nabi man kana lahu hadiun, saha nu boga hadiun, bawa ka dieu. Yuk bareng gula. Urang ifrad, nu sejen sahabat anu tamatu. Bahkan aya nu saurang abdi mah landek dihijikeun bae lantaran ieu mah darurat. Mangga bae cak Kangjeng Nabi. Nu saurang mah dikironkeun nya haji nya umroh deuk gegeraan balik. Masalah mantak tilu haji teh tah. Mantak lamun Muhammadiyah kudu ifrad bae. Salah total. Jah sahabat ge dimanggakeun ku Kangjeng Nabi. Balik di Muzdalifah, balik di Muzdalifah ka Mina. Bebeja ka Kangjeng Nabi. Cak sahabat teh abdi mah erek balang jumroh bae Gusti. Balang jumroh heula ka karak tawaf ifadah. If'al wala haraj. Laksanakeun teu dosa teu naon. Cak nu saurang abdi mah rek ka Mekah bae lah. Jadi teu ka Mina teh Jumratul Aqabah berarti. Tas di Muzdalifah teh ya belok ka Mekah. Abdi mah bade ka Mekah bae ya Rasulullah. Erek tawaf ifadah kemudian saya ke karak ka sore abdi mah rek Jumratul Aqabah. Cak Kangjeng Nabi ifal wala haraj. Laksanakeun teu dosa teu naon. Meunang. Cak nu saurang teh lah abdi mah erek jumrah tas jumrah terus mencit korba mencit dam. Lah berarti eta mencit dam teh nyana teh tamatu. Cak Kangjeng Nabi ifal wala haraj. Nu saurang teh abdi mah deuk ka Mekah bae, tas di Mekah ke deuk tenang-tenang bae. Haju ke mabit teh deuk peuting bae abdi mah. Peuting ka Mina ke balik ka Mekah, peuting ka Mina balik ka Mekah. Deuk kitu bae Rasulullah ifal wala haraj, silahkan bae. Kabeh dimenangkeun ku Kangjeng Nabi. Malah mah abdi mah moal ka Mekah cak urang Cikupa, ifal haraj mah. Aduh Gusti Allah. Babari, bab haji teh eta lamun nyaho mah babari jasa. Endeu kumaha ge mangga. Asal sing hade bagi nu endeu ka Mekah kuari besi engke mabit di Mina moal simpan kuari teh eta. Mina jadid.
eta mah teu sah ta mabit didinya. Ulama Mekah ge nu asli mah ngatesahkeun, di Jawa Timur nu asli mah ngatesahkeun. Ulama-ulama anu nyekelan kana ucapan Kangjeng Nabi, Mina bainal jabalain, antara dua gunung ta eta ngaranna Mina, mabit teh didinya kuduna. Kumantak baheula mah brog didinya aya tukang baso, aya tukang lotek, mabit teh didinya ngahiji jeung tukang baso. Jeung tukang lotek bari nungguan mabit datang ka nisful lail. Kuari mah diburak-burak pan. Nah kuari mah marabitna teh di kemah. Kemah mah lain Mina tamah. Nu mantak dijieunna terowongan dua, maka ning kuari mah terowonganana. Hiji terowongan pertama Muaizam. Nomor kedua terowongan kadi buki jauh bae. Jadi tidinya kadinya bangsa 3 kilo tak ka Jamarot. Ta eta teh wayahna teh jamaah haji nu di kemah. Sanajan geus disahkeun ku pamarentah, dengekeun ulama nu asli. Ieu mun hayang bener. Mun hayang bener ieu mah keur carita yang bener. Ulama Arab ge, hada Mina jadid. Kunaon tuh nyana di ditu nanyeun merek Bidayatul Muna, di ditu Nihayatul Muna. Hayu, bidayah jeung nihayana tetap ditulis. Padahal kita ulama pemerintah Arab geus bae itu ge Mina keneh, atuh ulah ditulis bidayah. Maka ditulis di dituna Bidayatul Muna, di dituna Nihayatul Muna. Cak nyana ge mimiti Mina mah ieu, tungtung Mina mah ieu, tah lamun neuk mabit mah di dieu cak urang Arab keneh nu bener. Jadi tulis di dinya aya gede Bidayatul Muna, di luhur gunung aya, di luhur gunung gede Bidayatul Muna aya. Deuleu ge ka bakuna kaditu. Anu kaditu nu teu kaditu mah neuk neuleuh naon. Nyana ge nyeun mah nyeun lantaran geus teu katampung. Dibejakeun ku sungu di Arabia ada muna jadid. Tetep bae nyanana ge nyanana urang ditu lamun deuk mabit kadinya bae belon teh coba. Atuh nu belon urang Indonesia nu kabobodo. Kabobodo geus di dieu bae jariweuh meureunanan jauh. Lamun terus-terusan mabit didinya tah mabit di kemah mayardam embe hiji embe tamatu hiji embe teu mabit di Mina bongan di kemah bae hiji dua berarti dipencit di ditu lain di dieu sing ada cenah aing mah dua tak embe engke bae dipencit bari eka anak aing blon sia mah tuh nya jadi sing ada tah nu kuari ka Mekah tetep bae ulama-ulama mempertahankan kula ge menang ti abah kula menang ti guru kula di Garut menang ti guru kula deui di Jawa. Komo ieu mata Ki Muhyiddin Kosambi mah ngajelaskeun singarade janyana mah unggal taun mun komo kabeh singade. Lain Mina teh mah lain Mina. Ke aya Bidayatul Mina. Ditulis keneh ku ari ge mimiti Mina artina Bidayatul Mina teh. Di ditu da Nihayatul Muna. Tetep eta bae jadi patokan tah lamun saya bidayah tungtung terowongan aya tah Bidayatul Muna eta bener. Di ditu aya di gunung luhur Bidayatul Muna. Oh belah ditu Nihayatul Muna aya. Ta eta mabit mun teh di dinya atuh enggeus dam. Lamun teh mah urang teu mabit di Muzdalifah dam. Lantaran sistem taradudi jadi aya genep pangkat saperangkat 2 perangkat 3 perangkat 4 perangkat 5 perangkat 6 perangkat bahkan lamun 7 mah muasasana bisa datang ka 10. Eta lamun nu awal biasana diberangkatkeun jam 10 datang ka Muzdalifah atau jam 9 ngan kuari mah taradudi mah ngahiji di Mina nu datang jam 9 nu datang jam 10 nu datang jam 12 nu datang jam 1 nu datang jam 2 nu datang jam 3 ngahiji bae di Mina ayang ke bendera Indonesia ngaranna karangkeng tek we di dinya tah anu terakhir mah kadang-kadang anu datang ka jam anu nomor 11 mobilna nomor 12 ta mobilna ta eta teh biasana datang ka dieu subuh teu mabit tadi Muzdalifah teu mabit tadi Muzdalifah teh teu mabit datang ka Muzdalifahna subuh na eta teh embe hiji itu cenah sama jauh urang mah teh nyaho ieu darurat meureunana imah keur carita mun ku sia didaruratkeun kos kitu embung mayar embe atuh olos. Dan cek ulama embe bae hiji lantaran naon? Lantaran bisa urang ti Arfah ka Muzdalifah lempang deket di Arfah teh lempang ka Muzdalifah motong jalan Kendal ka di jelas deket
jekes ulang ku teu ngupayakeun leumpang nungguan mobil darurat jadi leungit mantak lawan atuh leumpang jadi deukeut sama kadinya kulantaran udah teu ngupayakeun leumpang teu darurat embe hiji berarti ti Mina ti Muzdalifah ka Mina deukeut jasa tama deukeut artinya paling ge 3 atau 4 kilo deukeut jasa Masya Allah pulang balik bae ge eta karyawan ka imah ka pabrikan sabaraha kilo jak kuateun kunaon atuh aya ti Muzdalifah ka Mina nah eta teh deukeut lamun sampekeun ka urang tek bae gitu tapi tama jumroh masalah tama sakadar jumratul aqobah doang kan tanggal 10 mah muru afdol doang nu sok loba nu muara rawat pernah bahasa sabaraha ratusan pernah ribuan eta mah geus rahasia Allah bae geus didinya lantaran muru afdol pada desak-desak waktu duha mulai di jam 7, jam 8, jam 9 wah macet jelema didinya kok bisa gitu sih lantaran mazhab Hanafi kudu jam sakitu bae mantak eta mazhab Hanafi memaksakeun jeung Maliki teh kudu didinya bae lantaran perbedaan jeung urang Aisyah Shafi'i mah kira-kira atuh make waktu abdol mangga nya mah wajib kudu jam sakitu urang mah kan henteu geus abdol doang daripada macet mendingan engke bae dioper ka asar macet keneh poe eta mah engke bae ka peuting masalah geus jam sababaraha ge malah manini mah aing moal jumroh mayar bae ka kepalana aduh masalah teh jumroh teh naon gitu naon sakabehna tanggal 10 teh jumroh tanggal 11 teh jumroh tanggal 12 teh jumroh tanggal 13 teh jumroh aing mah mayar bae moal kudu jumroh masalah tah aing mah mayar moal jumroh moal masalah mencit embe babari jasa ditanya saya hendak jumrah moal aku nantu capek moal ngulikeun moal aku nantu boga duit gas aja nek nantu di Mekah ieu nek embe beres Masya Allah babari jasa ngan ulah diomongkeun atuh ka batur mesti marili embe kabeh ngeukeun carita ngaji babari tah bab haji mah nah iyalah beres jumrah urang jumratul aqobah tahalul ngaranna tahalul awal seluruh paharaman haji geus jadi menang kecuali hiji jima doang nu can menang jima doang teh nu can menang ai pra kabeneran terjadi blon jasa ieu ulah keur di Mekah bae kiai cenah aya masalah ieu naon masalah naon lamun urang mantos di jumrah kemudian tahalul eta geus tahalul awal can tawaf ifadah jadi can boga haji gede eta teh kakarak tahalul awal ngaranna mun salam kakarak ulu salam ka katu doang can ka kenca oh nya aju naon nu diharamkeun kabeh geus halal kecuali jima ieu mah aya jamaah urang mana urang Tangerang na mana deukeut kiai ge cenah deukeut tetanggana nu aya naon ieu ieu kakarak tahalul awal jima kumaha tah lah sia macam-macam di mana jimana sakieu gunung dibawa ka sisi gunung bugu eta Masya Allah jelema ku teu kuat teuing meureunnya sakitu loba jelema pan ribuan eta kudu mawa ka sisi gunung keneh bae ya Allah geus teu perlu mandi heula meureun tah geus dicokot parduna bae geus eta kumaha eta rusak tah haji tah rusak ieu terjadi ya urang Tangerang ya Tangerangna urang Pasar Kemis beneran kecamatan doang lain tetangga aing tapi aduh Masya Allah ayah baik dan nukas gitu Masya Allah setan eta di Mina teh ayat merek mawadi'us syayatin di tempat setan sebab baheulana Kangjeng Nabi Ismail ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim pas di jumrat di dinya teh cak Kangjeng Nabi cak setan teh Ibrahim nya aya bapak kudu mencit anak bohong eta ngimpi nyokot batu Kangjeng Nabi Ibrahim bismillahirrahmanirrahim rajman lisyayatin bismillah Allahu akbar joger jumratul aqobah jadi tah pelebah dinya ya setan baheula tah jumratul aqobah teh setan tah baheula di dinya timpah ku Kanjeng Nabi Ibrahim bismillah Allahu akbar rajman lisyaitan kalawan nyebut jenengan Allah Allahu akbar aing ngabalang setan joger jadilah jumratul aqobah teu meunang ku ari setan sia ditimpa sia ku aing ulah geus lain setan deui ku ari orang Turki
kurang Turki kercan can kuari can kos kur baheula mah bisa keneh kadinya pan naik kana kadinya nyekel sendalnya nah dicekel mun sakurang mah setan sia kurang Turki tah mah aja urang Indonesia mah pan nurutan malulu geus teh nyaho kaler kidul pajar bener dituturkeun deui kurang Cikupa setan sia wah dasar urang Cikupa blon tapi nu gol karna eta mah ya Allah ya Rabbi tungtun deui datang ke Jumatul Wusta nah kuari mah ngabisi ke Kangjeng Nabi Ismail mainnya ya Bapak kudu naon gitu ngaranna mencit anak ti dituna berarti Bapak bawa impianana nyokot Kangjeng Nabi Ismail bismillah Allahu Akbar rajman lu setan syukur ditimpa ku Kangjeng Nabi Ismail Bapak Aiman Nabi Rasul impiana bener goblok sia setan jadilah wusto nu kuari ku urang tah dibalang teh bismillahi Allahu Akbar wusto teh ta eta teh Kangjeng Nabi Ismail baheula timpahanana tah teu meunang di setan-setan geus ibadah kuari mah geus ibadah jadi aya 3 engke di ditu nah, tanggal 10 mah eta doang hiji tah Aqobah tanggal 11 mah engke di ditu tuh ula wusto Aqobah nah iyalah Aqobah nu deket ke Mekah kaditu mentak lamun nyaho mah madep kiblat deket ieu Aqobah mah sabelah tadina kitu kuari mah jadi biasa kabeh jadi bebelahanana belah dieu Mekah aya di ditu urut bebelahanna di dieu urang di dieu tah ngabalangna bismillahi Allahu Akbar lantaran loba jelema je itu nyaho kaler kidul madep mana sajalah hese atuh geus anu kakarak sakali mah komo ente nenget urang tuh ai kula mah baheula dibawa pan ku abah teh tah ieu di dieu sia ieu tah ngabalangna Mekah itu tuh tah keur sabelah keneh jadi urang di dieu ngabalangna madep ka ditu beres jumroh doa madep Baitullah langsung tah iyalah jumroh nu paling deket Jumratul Aqobah tah eta madepna ka ditu ke urang ngabalangna ka mana ka ditu tuh ka teureut ja ka ditu mah itu senyontoh anak-anak jing kumaha insyaallah nah ieu mah keur caca paharaman keur ihram ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wahai jelema mukminin mukminat ulah rek ngabarunuh maraneh kabeh kana buburon bari kaayaan anjeun keur ihram muhrimuna bihajin aw umratin bo ihram haji atawa ihram umrah kumalamun mayan wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am sajelma anu ngabunuh di antara aranjeun kabeh bari ngahaja eta teh teu meunang sambarangan kena sanksi pajazaun ai fa alaihi jazaun atuh kena sanksi kumaha sangsina mislu ma qatala kudu ngagantian sa model anu dibunuhna naon minan naaminya eta tina pirang-pirang ingon-ingon kumaha nganyahokeunana yahkumu bihi zawa adlim minkum anu nganyahokeunana anu bakal ngahukuman papada anu akur binatang ieu mun dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung pan hese ngabuburon mah meunang hiji nu hijina kan kabur ngabunuh nu eta nah eta teh kudu disangsikeun sangsina teh kudu nu akur jeung eta nu lindek nu mana pan mun nyokot deui itu ya hese pan eta mah kesit kuari mah nyokot nu babari digantian nu nganyahokeunana nu ngakurkeunana zawa adlim minkum asal geus patali jeung hukum bae ngajin mah hese ngaji mah Al-Qur'an lamun geus patali jeung hukum bae hese timbul bakalna pertanyaan hiji ku ayeuna bahasa wa man qatalahu minkum muta'ammidan kumaha lamun teu ngahaja berarti ieu tah ta'ammud eta ngajadikeun syarat kana wajibna jaza geus mata wujida syartu wujidal masrut wa matan tapas syartu intapal masrut aya syarat aya masrut eueuh syarat eueuh masrut anu ngaji mah jaheuh tinggal nu teu ngahiji aing mah surutu kitu heran surutu naon eta kiai teu ngaji hese itulah geus aya bahasa muta'ammidan kumaha lamun teu ngahaja nah kumaha lamun teu ngahaja iyalah sanksi-sangsina
urang mah hese ngabongkar langsung dina Al-Qur'anul Karim serahkeun ka ahlina saha sahabat numantak cak di dina ge ya kumubihi zawa adlim minkum teu sambarangan ngakurkeun nu dibunuh kudu akur jeung gagantina nu mana nu bakal ngahukumanana lain kudu sambarangan urang Arab tapi yahkumu bihi zawa adlin dua jelema lalaki anu adil anu nganyahokeun kana sifatan hewan-hewan tersebut geus serahkeun ka sahabat anu ngarti geus dibukukeun ditalung ti ku Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i geus ngitabkeun kitabna Raudhah ka belah dieuna Majmu belah dituna sarahna belah dieuna jadi Fathul Muin ka belah dieuna jadi Riyad tinggal di deuleu bae kumaha babandinganna namun maehan onta aya dina Riyad kumaha mun maehan sapi aya dina Riyad kumaha mun maehan embe aya dina Riyad kumaha mun maehan hayam engke kumaha jeung kumaha nah iyalah ayat nama iya dikemas ku ulama lantaran urang mah lain ahli hadis lamun dina hadis mah aya ieu babandinganna jeung ieu babandinganna jeung ieu babandinganna jeung ieu numantek di dieu dijelaskeun sakadar para sahabat wa qad hakama Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas mah seorang sahabat wa Umar jeung Sidina Umar mah wa Aliun jeung Sidina Ali mah pinu amah bibadanatin mun aya jelema ngabunuh keur ihram teh ngabunuh manuk soari nu sok disebut ku urang manuk onta manuk gede bisa ditumpakan disebut manuk soari di urang mah koswari soari atawa burung onta eta teh mun urang keur ihram ngabunuh eta onta hiji tuh nang saya tak ieu tak keteranganana Ibnu Abbas Umar Ali Masya Allah kabelah dia sahabat keneh cuman waktuna wallahu a'lam